manunu anaupun ari nun. Eta patakun mangka ya nun alamatan jadi ciri rofi kan berapa teh pipil mudore dina fil mudore. Jadi ciri irobropa teh nomor koma madomatu. Madomatu. Kenapa nari doma? Pamadomatu maka anapun ari doma. Eta patakunu. Aya doma. Alamatan jadi ciri rofi kana irobropa. Di arbaati mawadi'ah dina opat. Wa amanunu anapun ari nun. Halaman sabaraha itu? 7. Kok aya Pak pejabat nih katakan. Mari kita dekat Ustaz. Asa teka dina masuk ke salamna nih. Bisa di jero mah. Iya. Hotel atau enak urang teh. Wah, bukan guru timimiti. Nya siang heula we ieu mah. Teka deui karek sorang we teka tingali wa amanunu patakun alamatan. Alamatan dirofi. Tidak tasola ciri-ciri rofi tidak tasola bihi domiru tasniati tidak tasola kan itu masih baca kan itu kan masih baca domiru tasniati domiru jam'i saling alam wae kan domiru tasniati domiru tasniati Domir tasniati pasal domiru tasniati domir jami domiru jam'i muannas tal khatobah manasa domiru anasatal manasa tal khatobah wa amanunu anaupun ari nun. Eta patakun mangka ya nun alamatan jadi ciri rofi kan berapa teh pipil mudore dina fil mudore. Jadi ciri irobropa teh nomor kaopat teh nun. Nun jadi ciri dina irobropa teh ngeunkur dina setempat nyatana dina fil mudore. Fil mudore anu mana? Fil mudore anu paantel jeung domir tasnya. Domir tasnya teh alif. Domir alif tasnya disebutna. Domir jami, domir wau jama. Domir yang manasa muhatabati, domir yang manasa muhatabah. Jadi di mana-mana fil mudhari kadatangan domir alif tasnya, domir wau jama, domir yang manasa muhatabah, alamat ropana, ciri ropana teh nun. Ya. Ciri ropana teh nun. Jadi contoh supaya rada geunaheun contohna yab alani. Yab alani. Yab alani. Yab alani. Itu jadi ciri nama alif. Yang disebut teh alif domir tasnya. Yab alani atau napi tab alani. Tab alani. Tab alani. Dia menjadi ciri nama alif. Domir wau jama. Yab aluna. Yab aluna. Yab aluna. Atau napi tab aluna. Tab aluna. Ini jadi ciri nawau, ini jadi wau saya. Nah, jadi ciri domir alif tasnya teh alif, domir wau jama teh wau, tadi wau na ngeunang jadi ciri nama nun. Terus yang mana sahabat tab alina. Tab alina. Taya disebut domir yang mana semua tabah teh. Iya, teh disebut nate fi'il 5. Fi'il 5. Hiji yap alani, dua tab alani, tilu yap aluna, opat tab aluna, 5
ali disebut teh pilih mah ari isim lima mah abuka ahuka hamuka buka dumalin eta isim. Isim lima mah abuka ahuka hamuka buka dumalin eta isim. Ieu mah fiil. Jadi sakali deui nun jadi ciri dina irab-ropa teh ngeunkur dina satempat dina fiil mudhari. Ari fiil mudhari teh kumaha fiil mudhari nu kadatangan ku alif tasniah jeung kadatangan ku wawu jama jeung kadatangan ku iya muannasa muthabbah. Pang disebut alif tasniah yang nuduhkeun kaduaan. Yaf'alani geus begawe duaan. Taf'alani geus begawe duaan. Yaf'aluna begawe lobaan. Jadi jamak loba. Pang disebut domir iya mana semua topah man dia tuduh ka istri taf'alina geus bigawe anjeun istri nyalira. Jadi taf'alina tapi tong kuya pale kuya teu. Kuyan surani yan surani tan surani yan surani tan surani yan suruna tan surina. Nah, ya fil Madinah teh nasoro gitu. Ya fil Madinah pahala. Pahala fil Madinah teh. Pahala yaf'alu tuh, pahala yaf'alu nasoro yan yang nasoro yan suruh fil Madinah teh nasoro fil Madinah. Nasoro fi'il Madinah yan suruh fi'il mudhari. Nah, jadi kiasna teh tina nasab teh yan suruh yan suroni yan suruna tan suru tan suroni tan suruna tan surina gitu. Itu seperti pahala yaf'alu pahala fi'il Madinah yaf'alu fi'il mudhari. Nah mulantaran eta jadi yaf'alani taf'alani ari yaf'alina matuduh ka pamegatuaan taf'alina matuduh ka istri duaan yaf'aluna matuduh ka pirang-pirang pamegat taf'aluna matuduh ka pirang-pirang istri lamun taf'alina matuduh teh ka istri nyalira taf'alina matak disebut teh domir ieu muannats muthabbah teh ciri domirna teh ciri domirna ari kok ngan anggar ciri ropa nama nun dan diatur ieu mah sanes ieu tapi nunna ya palani ropa naon alamat ropana nun naon sababna fi'il mudhari geus kadatangan domir alif tasniah ya aluna ropa naon alamat ropana nun naon sababna lantaran geus kadatangan ku domir wawu jama taf'alina ropa naon alamat ropana nun lantaran geus kadatangan domir iya muannats muthabbah yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna taf'alina kata yan suru yan surani yan suruna tan surani tan suruna tan surina pahala fil Madinah yang aluf fil mudhari nasara fil Madinah yang suru fil mudhari dari lamun pahala hartina migawe yang alufnya kasih migawe anggar masdar jor ke jenna fil Madinah pahala migawe berarti yang alani geus migawe itu laki duaan taf'alani bakal migawe itu awe duaan yaf'aluna geus migawe ieu bakal migawe itu pirang-pirang pamegat taf'aluna geus migawe itu pirang-pirang istri. Jadi ku bahasa kieu ge geus bisa ngabedakeun bahwa ieu mah tuduhna teh kaduaan lalaki ieu mah tuduhna teh kaduaan istri ieu mah tuduh ka pamegat anu seueur itu pamegat anu istri anu seueur ieu mah istrinya nira. Jadi ku ieu ge biasa kaulingatkeun ge sakali deui kasimpulanana tina ciri irab-ropa anu nomor ka hiji teh nyatana hiji doma nomor kadua wawu nomor katilu alif nomor kaopatna nun jadi ciri dina irab-ropa teh dina fi'il mudhari anu kadatangan ku domir alif tasniah jeung kadatangan domir wawu jama jeung kadatangan ku domir iya muannats muthabbah domir tasniah yaf'alani taf'alani domir wawu jama yaf'aluna taf'aluna domir iya muannats taf'alina disebut teh fi'il lima itu sebenarnya fi'il 5. Ieu berarti musannif beres nyaritakeun tentang ciri i'rab anu opat, ropa yang opat teh hiji meureun opat supaya rada emana opat hiji doma
domah. Nomor kedua hiji pemahaman domah. Nomor kedua wau. Nomor ketiga alif. Nomor keempat nun. Domah opat. Domah teh opat isim mufrad jamak taksir jamak salim fi'il mudhari sahih akhir. Wau 2 dina jamak mudzakkar salim, wau 2 jamak mudzakkar salim jeung dina ayeuna isim 5. Alif dina satempat isim tasniyah. Ieu nun hiji dina satempat fi'il mudhari anu kadatangan dhamir aya teh wal jamak ibrana nyambungna ka dieu ieu teh meureun i'rab rafa. Res i'rab rafa mah kantun ngingatkeun i'rabna nasab ke dina walidas wal walahu salam. Tunggu marifati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marifati. Babul marifati aliyah bab. Babu marifati alamat ini Robi. Marifati alamat ini Robi. Bab. Pada mertelakeun pirang-pirang ciri Robi. Robi. Eta tetep kan Robi. Alamatin aya opat pirang-pirang ciri adamatu kaiji doma al-wawu kadua wawu wal alifu kadua alif wa nunu nomor kaopat nun Pamadomatu mangkana pon ari tadi sudah ikut depan sada mama ciliwing gitu. Wah madomatu. Kenapa nari doma? Pamadomatu mangkana pon ari doma. Eta patakunu. Aya doma. Alamatan jadi ciri liro'i karena iropa di arbaati mawadi'ah dina opat pirang-pirang tempat fil ismil mufradi ari isim mufrad hiji dina isim mufrad wa jama'il taksiri kedua dina jama' taksir wa jama'il muannats salimi nomor katilu dina jama' taslim wa fi'lil mudhari dina fi'il mudhari alladzi lam yatasil anu paantel acan paantel di akhirihi kawan akhir fi'il mudhari naon sayun hiji perkara wa amal waw anapun ari waw eta patakunu mangka aya waw alamatan jadi ciri liro'i kana iropa bi mawadi aini dina dua tempat bi jamil mudzakkar salimi kaiji dina mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati nomor kedua isim lima wa hiya al isim lima teh abuka lapat abuka wa ahuka jeung lapat ahuka wa hamuka jeung lapat hamuka wa puka jeung lapat puka wa dumalin jeung lapat dumalin wa amal alifu anapun alif eta patakunu mangkaya alif alamatan jadi ciri liro'i gasila propa di tasniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan kana tangtu halna tangtu wa aman nunu anapun alif nun eta patakunu mangkaya nun alamatan jadi ciri liro'i kana iropa fil fi'il mudhari na fil mudhari ida tasola di mana pantau bihi kana fil mudhari teh
tasniati. Naon domir tasniati? Domir alif tasniah. Domir alif tasniah. Au domir jam'i. Au domir jam'i. Atau domir wau jama'. Atau domir Wau jama'. au jama'. Au domirul Au domirul mutanisa. manasatil muhatabati. Mutanasati. Muhatabati. Muhatabati. Domir iya. Au domir Iya manasa muhatabati. kia musabah muhatabah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marifati alamatan. Babu marifati alamatil Babu marifati alamatan. Oh, bari bab bertelak alamat irob. Lirofi. tetap kan Lirofi terus kana irob rofa arbu almatin. Opat pirang-pirang. Dinopat pirang-pirang alamat do Adomatu kaji domah. wal wau kadua wau wal alifu katilu alif wa nun jeung kaopat fa amadomatu anapun ari domah fatakun maka aya domah alamatan jadi ciri kana irob rofa fi arbaati dina opat Arba'ati mawadi'ah. fi arbaati mawadi'ah dina opat tempat anu ngahiji bil ismi kahiji Fil ismil mufradi. bil ismil mufradi Kahiji kana dina isim isim mufrad. mufrad wa jam'il taksir kana jamak taksir wa jam'i muannas salimi jamak muannas salim wal fi'li mudhari janab fi'il mudhari alladzi lam yatasil anu acan pantel di akhiri syai'un karena perkara wa amal wau mangka aya wau watakunu mangka aya wau alamat jadi ciri li robi kana irob roba fi maudi aini kana dua tempat Ijab mudzakkar salim. Kahiji dina jama mudzakkar salim wa fil asma'il khamsata khamsati kana isim lima wahia anapun ari wahia kana isim lima abuka lapan abuka wa akhuka jeung akhuka wa hamuka jeung hamuka wa fuka jeung fuka wa dumalin jeung dumali wa amal alif anapun ari alif fatakunu maka ayala alif alamatan jadi ciri li robi kana irob roba fi tasniyatil asma'i karena isim tasniyah khosatan halna tangtu wa amanunu anapun ari wau fatakunu maka ayala wa amanunu maka aya nun fatakunu maka aya nun alamatan jadi ciri li robi rofa fil fi'li mudhari kana fi'il mudhari idza tasola dina pantal bihi kana fi'il mudhari dhamiru tasniyati ya dhamir tasniyah au dhamiru jam'i kana dhamir jamak au dhamiru muannatsatil khotabah Atau domir iya muannasa muannasah Jadi Allah ladi Mang Econ pernah kaya YouTube. Econ. Ayo na, bae dari barengan ya. Sudah pernah dengar dari kata ini apa? Dit sekali dit. Tapi alamatan jadi ciri ini apa? Pak Guru finishing. Iya, Bang. 10. Hiji deh ya. Pak RW hiji deh. Penutupan. Sadaqallahul azim.